Tuh Baraya, ini kemarin Bapak Gubernur kita ya, Gubernur Jawa Barat masuk ke rumahnya Mbak Aci ini. Tuh. Ternyata benar ya. Tuh di toiletnya juga bersih. Pantesan mah dipuji-puji mah kemarin mah. Masya Allah tempat barang bersih. Oke. Dah kada ieu we, kabuka dibuka doa teh ieu geus. Cing ruangan makan mah, anu mah. Ah ini cek mande. Iya wah, mah mangga. Ulah ini. Tuh. Ayo proses nanya. Masuk. Gaduh nu kieu teh. Gaduh mah. Tah, engke nyana kumaha dipaieukeun diganyakeun. Dicayan eta teh handapna mah. Saya atuh Tuh dicayan mah tuh tungnya. itu tah. Oh, berarti saminya juga nyamuk gitu. Jika Yang nyamuk. beas mah kedah seueur. Lami aya mah sakedap atuh. Sekedap ieu mah. Sakedap. Si bapak ke kamari tah bapak ieu bade nyamuk pisan macet kamari teh. Bade nyamuk pisan di dieu. Orang heula ieu. Cuman mau nyanak doi kayak cuman Kumaha mah? sama untuk dimasakin dah cuma kayak masakin gitu mah bisa sudah berkah nggak mama jeng siswa Ini bager mah teh. sekolah gua gitu baik terus sih tes biasa tuh sin kumaha tes biasa tuh cek mage asa jalan darah mah saya hayang ngaleueut Iya. kemana deh Baik Baraya ini. Macil ya. Kemana, Ngasih kemana, bahan rasi ya buat kita. Aduh. gula yo lambung Naon teh? kanyawat gula lambung ku ieu Oh ku eta. Ya. Oh tiasa kangelandong oge. Apaan mate lain hiji wae mah urang Jawa Tengah Jawa Timur suami teh Jawa Timur anu istrina Jawa Tengah kadu kanyawat gula sareng lambung caliran teh alit teh nya Namun. ai kumaha teh di ulah ka dieu tes gajian teh ka dieu ngedanganna di awari mada dina ieu cenah dinaha TV kedah ku sabu ieu sok atuh cing teh kumaha teh sok panyangkeun nah ieu teh jadi aku mak we inung ka mah teh Masya Allah. Ya. mama tinggal isin jalan beres mah kemana dia mun hayangan lu nah iya iya etak mah ada tuh ini kana itu mandi Masak nate di uyahan hungkul mah. Bade digoreng sinati ini dikeun Diacikeun gitu. Henteu. diengkeun Oh. bade digoreng kecap sosis daging ayam bakso kadu Aduh. mama anu kuliahan penelitian terisi mana nyagi goreng satu dari kembali nang nuka di mana goreng satu biasa Usaha goreng patut ah. Geulis mah teh. Geulis nyebahnya. Mama sepuh injung saya tuh Geulis. oleh-oleh nah ya Nah. Dipasang oleh-oleh Baraya tuh dikasih oleh-oleh sama Mak Aci.
Hatur nuhun pisan mah. Uyahan. Hujan mah. Di kalapan mangga, di bulan mangga, dia mah. Oh. Di tahap-tahap nganggo gula berem. Oh, Tadi si Rai mah ini pesanan kamu 50 di tahap-tahap. Nang bahannya lama, ini mah bahan sama kasih. aduh kumaha atunya. Enak mah tau. Enak mah. Di mana? Payun mah dia. Payun mana? Di Hah? lapang. Ya, di itu dah. Nah jalan enggak di gede. Ngaja gede olahraga Di mana mau tong? di payun mah. Payun di si Abah merenang. Di mana sih? Di mana? Di warung. Warung itu Ya nu di jalan itu. di Lebak. Di warung hiji, di palitinya hiji mah. Di Payun eta parkiran mobil. Nya Aman. di warung di Payun di sana. Wah, itu. Nya di bal nya Bensin. nya. Dari kayu batu. Sabarahaeun mah eta teh mah. Sabarahaeun. Naon? Eta sabarahaeun. Apa iya nih ayo. Eta nu mah eta. Teu apa nak belah dipicun mah. Mun. Masihan eta teh. Allah. Alhamdulillah. Ya gay anu praktek ay kuliahan anu tinjani ya. Mohon. Gimana dengan teh tinggalnya pankeun. Nya nya. Baik ketua. Alhamdulillah ya ditapi pisan mah. Sok. Mugi kagantosan kuno langkung sakitu mah nya. Mah sing panjang yuswana, Amin. sing seueur rezekina mah. Amin. Amin ya. Amin. Hiji masa daik, Mun. masa daik. Daik di dia. Tos asak deui nya. Doakeun mah cing sae we cing Ya, jujur. iya, masa mantap. Gubernur ayeuna mah. Keun bararemen ka dieu. Kumaha nya cing jujur we ulah kecewa jeung ulah kosmus sanis we. Tapi saya nya tos katinggal gitu gubernur eno kerja nyata natenya. Yang mah urang dari pang kami urang teh Diisi lagi. kepang aduh harapan gitu. Ya turun ke lapangan lah gitu. Ngarakyat gitu bahnya. Iya teh mata nak. Gitu kan urang. Mohon. Jika gubernur. Ya. Bangga pisan bahnya. Mudah-mudahan kapayuna Jawa Barat makin istimewa Indonesia. Indonesia. Yang seueur nu mengharapkan Kang Dedi teh janten presiden Indonesia apanya? Kumaha menurut Bapak? Menurut apa? Nah, Saya saya luar ayah saya nah. Bentuknya Bapak Prabowo kan. Wah. Mudah-mudahan Pak. Mudah-mudahan aku bapak presiden akan pernah diminta gitu. Ya. Anu teh ku ieu ya. Oh, Ibu ibu Gustur. Kapungkur eta mah nya. kapungkur. Ibu Gustur buka bersama bulan puasa Bang. Atas ka dieu. Kan kok tadi Mah masa makan tadi. uang sesarengan seremah. Yang tahu sabar kapungkur. Yang satu tahu. Sudah Yang buka bersama. Islami buka jeung bersama nih. Nah, orang kan mudah-mudahan orang dulu kan jadi presiden gitu. Amin. Presiden. Bapak gubernur ayeuna teh. Kayaknya orang yang jantan bapak gubernur itu ada karena masalah teh. Itu orang. Kamu Dengan presiden. Bapak gubernur kita. Sering tadi ya kan Bapak. Oh, sering. Sering. Kang dia barangkali sekolah luhur Ya. siswa-siswa. Nah, ini baraya proses mah Acing mau bikin rasi. Mau masak rasi. Terus garaduk. Aduh naon mah? Aduh. Istri, Aduh istri. Toh? Enggak, Otos mah. iya, enggak atau teu acan aya. Tacan eta mah. Maju ieu kan. Ya, kemarin. Teu mah. Menuju milarian mah cobi atuh mah. dah. Sugan. Oh, di dia mah sakaralak ini.
anu atos jalankan polisi, tentara itu kayak di bank, di rumah sakit, untuk iya, dan bakal jadi untuk selesai. Asakna eta suara alami mah. Paling nggak ting 10 menit. Kami sih gak ku beas ieu biasa. Beas Lawon, ku lawon. Lawon. Sok karungna. Dua karung kan. Nan kada si hiji tadinya akan si abahnya di. Inilah suasana rumah Emak Aci yang kemarin dikunjungi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sepasang suami istri. Timurus teh. Tapi jadi jalan mah. Coba dia nikah teh nah, dan suka teh mau hadiah kan. Di wali kota, jadi biar sih. Aduk-aduk. Itu tak cekap. Harus pantas tadi. Dia samu sampe. Iya bapak. Ya on somro bapak tas aya egro. Ya masak kakak saham nih seueur. Kami itu ini. Kamu Egi. Oh sok rame. Rame. Bapak iya egro tina sampe. Egro tina sampe. Ieu tinu sampenya. Ieu mah sanes egro, ieu mah kesemprot. Tahu mah tinu tahu. Sami mah tina sampe. Ical sampe ngageuleuh tahu. Enggak ada mah China tuh, Pak. Tahu Kak. Enggak ada pandainya. Teteh ada pandainya. Tahu dong. Kap. Kan tuh nyiut dah Bapak tuh. Entong. Wah, luar biasa. Itu gudangna apa buahna kami. Oh. Meni bara resi. Meni resep hebat lah. Jantenkeun salamatan masak atuh. Pami masak biayana di mana? Swadaya sadayana iuran. Rereongan artos. Acan. Kami bade ngawitan Pak. Biasana sabaraha rereonganana sakeluarga. Saridona. Jadi damelkeun gotong royong, acara di lembur. Abi ngiring anak keluarga ngiring rereongan. Gitu, siapa? Nuhun teteh. Bisa. Teteh mah udah biasa masak. Kantor. Kap tadi ngabuat keluar. Oh, mohon. SD-nya? Enggak kayak diprioritaskan ke Pak Wali. Mohon. Aduh, bener Pak. Tadi plastik, mohon, hewa. Kumaha pamigaduh larangan teh kayak lebet plastik ka dieu. Saya nama nya kantos aya upaya Pak saperus. Mohon. Tapi kan kami pengunjung. Pengunjungna di pasihan wartos supados tong nyandak barang tuangan anu berplastik di luar ka dieu. Nu paling utami mah kedah didamel aturan adat teu kenging lebet tuangan ti luar ka dieu. Siapa? Kanggo memproteksi murang kalih dieu tinu tuangan impor. Ya kan orang kedah ngajaga kemurnian habitat. Sumohon janten aturanana didamel aturan adat supados teu kenging lebet tuangan ti luar ka dieu. Janten urang dieu nuang konsumsi makanan yang hanya diproduksi di sini. Agar anak-anak kita sehat nanti gini, Pak. Nanti saya mau bikin riset. Di sini coba lihat misalnya tahun depan. Jadi anak-anak di sini hanya mengkonsumsi makanan yang ada di sini, yang sumbernya dari sini semuanya. Kemudian nanti saya lihat nanti di tahun depan saya akan perbandingkan anak yang konsumsi makanannya dari jajanan umum dari mana-mana dengan yang diproduksi oleh dapur, yang diproduksi oleh ibunya, yang bersumber dari tanah di lingkungannya organik.
Itu Pak. Yang lebih Supados makin naik martabatna. Yang lebih sehat dapur Yang sendiri lebih ya, Pak. sehat sendiri. Iya, Jadi betul, anak-anaknya betul. dan anak-anak juga dipakai aturan Ya. adat, dilarang memakan makanan yang bersumber dari luar. Gitu. Pan di dieu mah tos sagala aya. Segala ya, Pak. Tinggal susu eme. Sok Ada aya ternak mah ya, Pak. dikirim ku abdi embe susu. Tinggal nyiapkeun petanina. Sok siapkeun petanina, siapkeun kandangna. Nanti saya kirim kambing etawa, Etawa, yang tinggal iya, diambil etawa. susunya. Kan saya harus dong punya areal di Jawa Barat ini, bukan hanya Bali yang punya, bukan hanya Jogja. Tapi Jawa Barat juga punya areal-areal yang terjaga. Gitu. Anak-anak ini suka beternak. Ya anak singkong, Pak. Jangan sok ngarita ra. Tara, Pak. Nyo HP wae, Pak. Kabarakeun, Pak, kabarakeun. Sok. Komo lamun misalnya dilarang warga di nganggo HP keren bisa. Gitu. Sok ngararita ra. Wah, engke moal aya regenerasina atuh kampung ada. Salim, Bapak salim. Ya tuh. Ya. Bapak, apa mau yang tenang?